Guntara nu leuwih ti heula maju. Narajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu ngajwelat ngilu marengan panalajangna Guntara. Jakawanara nu dihurup ku Guntara jeung Nyai Kintamani pikeun ngimbangan panarajang dua urang lawana ngajadikeun panarajang Guntara jeung Nyai Kintamani taya nu keuna kana anggota badan lawan. Sok hiuk jwelat plos-plos. Panarajang Guntara nu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Harita teu kena kana sasaran sabab jirim Jakawanara geus ngajwelat pindah tempat. Sukhiuk datang sabetan pedang Kintamani anu ngarah kana dada lawan, tapi Jakawanara teu kapalingan gerak harita ngagajang luncat ka beulah katuhun badan lawan. Gerakan Jakawanara lain bae nyingkahan sabetan pedang lawan, tapi posisi badana nu aya di belah badan lawan harita Jakawanara bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan ngajadikeun Nyai Kintamani ngabangkieung ka tukang semu nyangigir. Setan, kurang ajar. Nyai Kintamani ngagerok kaget terus ngabangkieung ka tukang. Sedengkeun Guntara ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan ngagunakeun jurus tapak naga sakti anu leuwih ampuh. Tapi Jakawanara geus saga diri pikeun ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Hantukna bantrokan kakuatan talaga lapisan ngalibatan dengan masing-masing harita lumangsung. Geduk-gedus Dalig-dalig Guntara ngadalig-deg kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Jakawanara mundur salengkah. Nyai Kintamani anu geus leuwih ti heula bisa mancuhkeun tangtunganana harita ngawangun di pasangan. Bari ngatureng hapa-napasna terus nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Hei Jakawanara, maneh geus ngabuskeun panarajang ka deui aing. Tapi maneh montong waka ngarasa geus meunang angin sia. Sabab moal lila deui maneh anu bakal terus-terusan kabenangan ku panarajang lawan. Guntara bari mancukeun di tangtunganana ngawangun di pasangan bari terus nyarita ka Jakawanara. Ingatkeun Jakawanara, mun dina poe-poe ka tukang dina mangsana tarung si laing teu waleh unggul deuleu sia. Tapi tarung dina waktu ayeuna mah eueuh si laing deuleu anu bakal kawalahan. Saterusna bakal bisa dirupuhkeun sia. Sok masalilana ayeuna kabeunangan sia. Kuring wajar. Jeung dina tempatna lamun ayeuna kuring ngabela diri, gendaan kuring anu bakal dirubuhkeun ku Andi kaduaan, ya teu matak jadi masalah ke kuring mah. Sabab geus ilaharna dina tarung mah dirubuhkeun atawa ngarubuhkeun lawan. Aya menang aya eleh, geus ilaharna eta mah. Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju dina rajang harita musirkeun perhatianana ka Jakawanara bari nyarita deui. Hayo urang teruskeun sia tarungna Jakawanara. Tong leleda jeung aing mah sia. Sabetan pedang aing bakal aya nu keuna kana anggota badan maneh. Nu mata geratatan-tatan sia. Rasakan sia. Heya.
Jurelat cilung. Nyai Kintamani maju narajang bali metakeun pedangna. Sedengkeun Guntara ngajuelat marangan kana panarajangna. Masing-masing pada ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Syuhiu berat. Pedang Nyai Kintamani ngarah kana beuheung lawan. Jurelat pros. Panarajang teu kena kana sasaran. Sabab Jakawanara geus ngajoelat pindah tempat. Guntara muruna rajang ka Jakawanara anu karek napak pindah tempat pikeun anu kadua kalina. Jakawanara ngabandung di panarajang anu jilawan. Ngan gese waktu sababaraha detik samemeh badan Guntara kadorong mundur ka tukang. Harita Jakawanara masih sempat ngasupkeun gedoran peureub katuhuna ngahantem dada lawan. Yuk seprotes. Jadah aing kabenangan krok. Kurang ajar sia. Aing kabenangan aduh. Guntara ngageronahan ka nyeri ngadalig deui ka tukang. Mundur sababaraha lengkah. Gancang harita Guntara ngajaga kasaimbangan badana. Daligdeug. Raneg. Guntara ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang. Guntara langsung mancukeun di tangtunganana. Nyai Kintamani jeung Guntara anu geus pada marancuh dina tangtunganana harita meh bareng pada ngareret kelebah Aki Rungking Pasir Gunting anu ngajanteng nangtung di tempat anu rada anggang. Aki Rungking bisa ngarti kana reretna Guntara jeung Nyai Kintamani. Aki Rungking tatan-tatan pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna ngabantu Guntara jeung Nyai Kintamani. Harita katingali Aki Rungking mere isarah ka Guntara jeung Nyai Kintamani. Ku cara ngacungkeun jempol katuhuna nandakeun geus siap pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Guntara jeung Nyai Kintamani jadi pada gede hate. Harita pada ngabangun pasangan deui. Duanana geus saga diri pikeun nuliskeun tarungna. Guntara musirkeun panetipna ka Jakawanara betus nyarita. Si lain kali geus dibankeun panarajang kana dewek sia. Sakedeung deui dewek anu bakal dipankeun panarajang ka si lain sia. Rasakeun panarajang dewek anu bakal ngarupukeun si lain Jakawanara sakaligus bakal ngarampakeun dada si lain deui sia. Jurelat cilung. Guntara maju narajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu milu marengan kana panarajangna Guntara. Jakawanara ngimbangan panarajang dua urang lawana. Ku cara gujrang gajleng jeung jingkrak teu beda ti wanara atau monyet we mangsa nyingkahan panarajang dua lawana. Tunggu jrang gajleng sia. Kurang ajar sia monyet. Sedengkeun ieu barasakra Aceng Jeprut jeung Non Alina anu ngabandungan kana lumangsungna tarung pada negerakeun sikep jeung katepanujuan hatena. Ku ayana tindakan dilakukeun Guntara jeung Nyai Kintamani. Non Alina nu harita kadenge keur cumarita. Sungguh cemenget ya. Kenapa kunaonnya itu Guntara sama Kintamani seperti itu?
And kenapa kenaon Kang Aceh henteu ngabantu Kang Jaka bercadung, he? Terus terang non, terus terang mun Kang Aceh ngabantu, terus terang ya. Duh, jangan terbujur deh. Terus terang Jaka pasti bakal tersinggung sih. Bener teh. Terus terang mun Jaka minta bantuan mah Kang Aceh udah ready sih. Terus yang kesasah Kang Aceh mah terus terang. Dan lagi kan udah siap sih kalau dipinta bantuan sama my friend gitu kan. Tapi kan sampai saat ini kan nggak minta bantuan kan Jaka kan, benar teh. Lagian kan Aceh mah boga Lutfika Gimir sih dari dulu juga kan sampai sekarang nggak berubah, tetap konsisten. Terus yang kusaha gitu terus lah. Ya kalau begitu kita orang hanya bisa berharap agar supaya Kang Jaka tiasa ya Cina keunggulan keunggulan menang and kita orang pada selamat Kang Aceh. Ya terus terang memang sama Kang Aceh oke ya sama sih berharap seperti itu non sebab mun Jaka tapi kalah atau eleh jajaten kan bisa berabe gitu benar teh. Terus terang si Guntara seperti dendam ke Jaka. Makanya Kang Aceh jadi selempang juga sih. Jangan-jangan itu si Guntara rek nyelakakeun Jaka Wanara. Bener teh? Tapi ya nama ya urang perhatikan we lah pertarungan anu sedang berlangsung non. Aceh jeprut jeung non Alina. Musirkeun perhatianana kana lumangsungna tarung. Sedangkan Aki Rungking mah lain saukur merhatikeun tarungna wungkul. Tapi Aki Rungking bari ngagunakeun ilmu gaibna anu bakal ngabantu Guntara jeung Nyai Kintamani. Sangkan Guntara jeung Nyai Kintamani masing-masing bisa kasandingan ku dua makhluk gaib. Ayana bantuan opat makhluk gaib anu nyanding kana warugana Guntara jeung Nyai Kintamani geus bisa kaukur ku Aki Rungking bakal mampu diungkulan kakuatan jeung kamampuan dirina. Tarung terus lumangsung harita katingali Jaka Wanara ngapenung panarajang Guntara anu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Tapi orokaya harita Jaka Wanara ngaranjuk kaget sabab waktu ngapenung panarajang Guntara kalaka Jaka Wanara anu ngadalig kadorong mundur ka tukang sabab kakuatan tenaga lapisan Guntara jadi leuwih rosa. Jaka Wanara teu nyahoeun mun Guntara geus kasandingan dua makhluk gaib. Ku ayana bantuan Aki Rungking teh. Syuhyuk yukyas. Daligdeug. Jaka Wanara mundur ka tukang sedengkeun Guntara ngan ngageser setengah lengkah ka tukang. Jaka Wanara sajaruni ngadalig dekat tukang dina kayan masih keneh ngarasa kaget sabab ku ayana parobahan kakuatan talaga lapisan Guntara anu jadi leuwih rosa. Samemeh leungit kakagetna Jaka Wanara datang. Panarajang Nyai Kintamani anu kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna jadi leuwih hebat. Da puguh Nyai Kintamani ge sarua geus kasandingan ku dua makhluk gaib. Ku ayana bantuan ti Aki Rungking. Syuhiu perasaan. Plos. Pedang Nyai Kintamani ngarah reh nuksuk kana dada Jaka Wanara anu keur ngadalig dekat tukang. Muka hamun seglain Jaka Wanara pamohalan bisa nyingkahan eta panarajang.
Tapi harita Jakawanara masih sempat marubuhkeun maneh ka Gigir. Bari ngagorentelkeun badana, geus kitu terus ngagajleng ka tempat anu kosong. Kakarek oge Jakawanara rek mancuhkeun tangtunganana. Guntara geus ngajolat deui majuna Rajang. Rikatna keran Jakawanara ngapendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Tapi seperti tadi dewe, bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing ngakibatkeun Jakawanara kadorong mundur ka tukang. Sabrut! Guntara nuturkeun badan lawan. Nyusul tepus ku Panarajang susulan. Tapi samemeh Panarajang kena sasaran, Jakawanara ngagajleng luncat ka tempat anu rada anggang. Syuhyuk! Kedukdas! Kedukdas! Daligdeug. Jakawanara kadorong mundur ka tukang. Sabul syuhyuk! Gajleng! Plos! Jakawanara tacan ge mancuhkeun tangtunganana. Harita geus datang di Panarajang Nyai Kintamani nu nyabetkeun pedangna ngarah kana beuheung lawan. Jakawanara masih sempet ngakiwar ka Gigir. Terus ngagajleng ka beulah katuhu badan lawan. Orokaya Nyai Kintamani siga geus maca tata gerak lawan. Kajadian saterusna samemeh Jakawanara ngalakukeun Panarajang balasan. Kaburu kapiheulaan manten ku Nyai Kintamani anu ngasupkeun tajonganana kana kekemplong anu jilawan. Hiuk tegas. Jakawanara ngagero kaget, bari nahan ka nyeri, bari terus kabangkiung mundur ka tukang. Gancang Jakawanara ngajaga kasaimbangan badana. Bangkil, daligdeug, raneg. Jakawanara ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang. Gese waktu sareng hapan meh bareng jeung Jakawanara mancuhkeun di tangtunganana. Guntara jeung Nyai Kintamani geus ting joelat deui majuna Rajang pikeun ngimbangan Panarajang dua lawana anu kaayanana jadi robah pangaruh kasandingan makhluk gaib. Taya pilihan lain ke Jakawanara kacaba kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Syuhyuk! Datang Panarajang Guntara. Syuhyuk! Barasat! Sabetan pedang Kintamani milu marengan. Cuelah cilong! Plos-plos! Syuhyuk! Jakawanara ngacuelat pina tempat. Guntara jeung Nyai Kintamani nu masing-masing kasandingan dua makhluk gaib. Harita pikeun ngimbangan kacapetan gerakan nu lawan duanana pada ngagunakeun pangenteng badan sapinuhna. Kajadian saterusna tilu cirimting cuelat teu beda ti kalangkang we. Keur anu ngabandungan kana eta lumangsungna tarung teu bisa mastikeun nu mana jirim Jakawanara kitu deui nu mana jirim dua urang lawana. Aceng Jeprut jeung Non Alina anu merhatikeun kana eta kajadian mimiti kaentreupan ku perasaan salempang sok inggis Jakawanara kasoran eleh jajaten. Bari ngareret ka Non Alina, harita Aceng Jeprut turut nyalita. Selang pertarungan jadi menegangkan ya. Lima non harus terang dong.
Kang Aceng, hatiku jadi salempang, bener teh. Salempang ini, sampai nguliwak. Terus terang mun jaka wanara jajaten, Kang Aceng kudu maju tarung nih. Dilawanan dah ku si Aceng mah. 2 urang lawan ge. Sakalikeun ku Aceng lah. Kenaon gitu patut anjir sieun teu gimir aing mah. Ku si Aceng mah teh sieun ku sasaha bener teh. Keuna naon ti baheula keneh. Jangan pangarti ngalap ilmu. Lamun teh diperlukeun pikeun nulungan sesama, enggak ada apa-apanya. Eueuh ke Aceng. Dina matina juga sampai sesolok kojor isoge lah. Serang lah. Tuh sieun anjing. Pokoknya Aceng mah terus terang. Tapi kenapa Kang Aceng menangis? Ya seperti biasa sih kalau terlalu nyedek. Naon teh piamakeun suka begini Aceng mah. Jadi nggak tega lah kalau seorang teman kadese gitu dah. Batak rasakeun anjing. Aing percuma bukan julukan teh sieun ku salah untuk bisa ngabantu jadi teman. Oke sami jadi cegang Kang Aceng melihat pertarungan seperti ini. Jantan khawatir jantan khawatir Inggris kubisi apa itu Inggris kubisi ya? Ya Inggris kubisi teh buah-buah gitulah. Sieun gitu. Ya, khawatir, takut, Kang Jaka mengalami kekalahan, mengalami luka parah, berharap, tidak menginginkan, berharap rasa perasaan khawatir ini jangan kenyataan Kang Aceng. Oh no. Ya terus terang harapan Kang Aceng oke sama seperti Non Alina non. Ya udah jangan sampai nangis dong. Kok cengeng Kang Aceng katanya jago tidak takut sama siapa-siapa tapi kenapa teu aya nu neungeut teu aya nu najong tapi nangis. Ya sudah dibilangin sama Non Aceng mah kalau sudah nyedek piamakeun suka begini. Ya sudah kemari upami Kang Aceng terus-terusan menangis asa semakin goreng patut itu. Gitu Non. Terus terang ya Non kembali lagi ke pokok permasalahan. Kang Aceng oke sama seperti Non Alina. Terus terang munjaka kepikeun ka eleh jajaten Kang Aceng mah sok rek anu jiwa we lah terus terang. Najan tapi ka kudu aja is okay no problem teu masalah ke Aceng mah. Terus terang ya ulang doakeun we nya jaga sing aya dina keunggulan sing aya dina kemenangan gitu. Tuh tingali lihat Non. Bisa katingali ayeuna mah anu talung teh teu jojeretan ting kawas tadi Non. Aceng jeprut jeung Non Alina. Bari dina kaya hati anu salempang harita pada musirkeun perhatianana kana lumangsungna tarung. Tarung masih terus lumangsung barat sakra ieu. Jaka Wanara jadi kageteun deui wae sabab Guntara jeung Nyai Kintamani mampu ngimbangan kacepetan gerakanana. Padahal Jaka Wanara geus ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Sanggeusna liwat sababaraha jurus, mangsa Jaka Wanara geus ngurangan kecepatan gerakanana. Harita 2 urang lawanna mah masih tetep dina kecepatanana. Bangun anu teu ngarasa capek. Kitu teh da puguh masing-masing pada kasandingan ku 2 makhluk gaib teh ya. Dan dina hiji kasempatan Panarajang Nyai Kintamani anu mangrupa sabetan pedang anu ngarah kana dada masih bisa disinggahan ku Jaka Wanara. Tapi orokaya
Panarajang Guntara geus teu sempat disingkahan, antukna sapasang dampal leungeun Guntara harita pilih ganti ngahantem kana dadana Jakawanara. Syuk dak syuk das. Jakawanara nahan ka nyeri bari ngabangking ka tukang terus rubuh ngabebengkang, tapi Jakawanara masih keneh bisa ngajaga kasaimbangan badana. Tapi orokaya samemeh Jakawanara mancukeun di tangtunganana. Harita datang panarajangna Nyai Kintamani. Sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana beheung masih bisa disingkahan ku Jakawanara. Anu harita ngagajleng ke tempat anu kosong. Siut berasat gajleng plos. Harita Jakawanara ngagajeng luncat pindah tempat. Kakaragenapa kana lemah. Geus datang deui panarajangna Guntara anu ngajadikeun Jakawanara geus teu sempet nyingkahan jeung ngapendung panarajang lawan. Antukna dampaleungeun ka tu Guntara ngahantem kana puceuli Jakawanara. Ngajadikeun Jakawanara rubuh ngacungkal maring lemah. Guntara mancuh dina tangtunganana bari ngumbar ka sukahatena. Silaing akhirna roboh Jakawanara. Kekuatan jeung kemampuan Silaing teu mampu nyimpangan kekuatan Dewi. Sakedeung di Silaing bakal tamat ngumbara di alam dunia alias modar Jakawanara. Lawan teuing lawan aing. Aing dilawan aing. Yeuh, si Guntara anu geus weureuh aing. Di harapan musuh nu kitu nu kieu. Ayeuna gila di Silaing sakeureung modar Jakawanara. Modar kuleun aing saja. Bro. Jurelat. Sidung. Nyelugudug. Nyai Kintamani terus nangtung di gigireun Guntara. Bari merhatikeun kelebah Jakawanara anu can bisa ngoneal hudang. Nyai Kintamani nyarita di barunjeung seuri bangun anu suka hatena. Hasok hudang maneh Jakawanara plok. Mun heueuh maneh masih kene mampu jeung sanggup neruskeun tarung, sia ulang ajar plok. Tapi mun maneh geus teu bisa ngoneal hudang, ku aing bakal diperenan sakalian sa Jakawanara. Pangan Silaing teu oleh pepeuleuk sia. Mangka lu kawas maneh geus waktuna ku aing kudu dibinasakeun sa Jakawanara. Kurang ajar siaplok. Nyai Kintamani ngareret ka Guntara bari nyarita deui. Guntara, si Jakawanara geus ku aing welah di podaranana. Beheungna bakal disapakeun ku pedang aing. Ku cara kitu maneh geus moal aya panghalang dina mikahayang ka Sinon Alina. Kumaha satuju Guntara? Dewek satujukeun. Dewek satuju. Memang benar mun si Jakawanara aya keneh di kieu. Moal boleh jadi panghalang. Bakal jadi cucuk dina jero daging anu ngajadikeun dewek. Moal bisa ngapemilik Sinon Alina
anu pikayang ku dewek. Waduh, sakitu gelisna. Sakitu jamplona si non alina. Waduh, cacakan teu diropea teh beungeut teh. Alah, beda we urang luar negeri mah ye. Aduh, sok ena laksanakeun karep hayang kin. Anu hayang nyapatkeun si Jakawanara. Dewek itu sabar ya yang ngagulang gaper si non alina. Ditamul ku aing. Luar negeri teh ya. Aduh. Tamul ku aing. Suka jung sugema karena hati dewek gitu. Ningali si Jakawanara geus kababatang jadi bugang mah. Ka dewek lagi telah mau gangguan itu gangguan ieu. Nyai Kintamani musirkeun perhatianana ka Jakawanara nu masih keneh can ngonial hudang. Nyai Kintamani geus nangtukeun sikapna pikeun nyapatkeun beheungna Jakawanara ku pedangna. Nasi maneh memang goreng Jakawanara. Goreng. Sabat sakedeung deui maneh ngagoler jadi bangke ngababatang jadi bugang. Disapatkeun beheung maneh ku aing sia. Nyai Kintamani Geus rek ngajoelat rek metakeun pedangna nigas beheungna Jakawanara tapi orok kaya